Baiklah hadirin yang berbahagia, menginjak kepada acara yang inti, yaitu acara tausiah atau hikmah Maulid Nabi, yang insyaallah dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Muhtadin atau dengan lakab Kitorolong. Dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa wa ja'alan nasa minar rijali wan nisa wa unsida bisu'ubi wa qabaila wa abqa fi baladil Indonesia alladhi qawwiya bidinil islamiyya wa aharra fi sanati 45 wa aharrahu Sayyid Bung Karno wa hatta bi Binagraha Jakarta wa bil falsafati wal imami laisa bil Pancasila walakin bil Qur'ani wal hadisi wal qiyasi wal ijma wajtama'a huna fi barnamaji miladin nabiyil mustafa fi majlis ta'lim al baita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil. Pengatur waktu, penata acara, anu tuwek cak sinereng perceka nukusim kuring dipi hormat pamugi ku Allah dimuliakeun, amin. Para tokoh masyarakat, para alim ulama, para zu'ama, para asatiz wa asatizah, para kiai anu hapunten teu tiasa disebatan hiji-hiji kalayan tenggirangan rasa hormat. Wabil khusus pimpinan Majlis Taklim Al-Bai Al-Baina Al-Baita yang saya hormati, wabil khusus akhinal kiram Bapak Dr. Bagus dan keluarga besarnya, tak ketinggalan aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa anu kacida ageng jasana, Bapak RT, Bapak RW anu cara pegawe tapi gajihna teu pati gede. Oke, tegakan tun ibu-ibu, bapak-bapak, para santriawan santriawati, karyawan karyawati, sido ajeng sidoi lamun ke boga parawan ulah ditikahkeun ka aki-aki. Anu saperti terjadi dina televisi Malebahan tahun 81 kisahna Datum Baringgi ngerebut kabogo Samsul Bahri yakni Siti Nurbaya. Tapi nu langkung utami tikahkeun bae ka para santri terutami kanu keur tampil di muka. Ya kira-kira ibu bapak karena henteu kasim kuring pantesan atuh arolohok tinangtos dina manahna pada tumaros ieu jalmi nu leutik pecekrek pendek saha jeung ti mana.
Ieu pertarosan baris diwaler heula kusim kuring etang-etang perkenalan. Ieu jalmi nu leutik pecek rek pendek ngan rada kasep saeutik. Namina Muhammad Zainal Muhtadin. Di Bogor sim kuring biasa dipanggil Jijin Balap. Ngan di dieu ditulis Kitorolong. Make KH ting kihideung ting naon KH-na. Teuing pokona mah KH weh. Di Jakarta sim kuring biasa dipanggil Uje. Ustaz Jenal maksudna mah. Di Tasikmalaya jadi penyiar radio Rasi Muda FM sim kuring biasa dipanggil Anjas Marah. Percaya atau tidak silahkan. Geuning wawanianna naik ka panggung karunya ka panitia Sohibul Hajat. Pak Dokter bagus ngahubungi sim kuring tiraha buah ieu panggung geus dijieun sakieu endahna. Tendana ge luar biasa, mustami geus ribuan hadir di dieu alhamdulillah. Hayam geus dipencitan, sapi geus dipencitan. Rek ngayakeun acara muludan ari pek mubaligna Agim teu datang. Da teu diondang. Nya alhamdulillah sim kuring tiasa silaturahmi ka dieu, mudah-mudahan ieu silaturahmi urang sadayana aya dina rahmat ridho Allah amin. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kalian takdir teu tiasa dipungkir, qadar teu tiasa disinglar manusia taya tangan pangawasa wangkul Allah anu wisesa. Cunduk kana waktu nu rahayu ninggang kana mangsa nu lugina malati ligarna ati campak ka mangkakna dada dipapag sinar sang surya. Urang sadayana dina denget wengi ayeuna tiasa ngalut-helut ngabandalut ngetang-ngetang nyapang pinang. Hempak marbayak saariung mungpulung bongkok ngoronyok jeung bapak-bapak ibu-ibu anu dararenok mararontok tur marake androk. Ngan sim kuring pesan ka awewe ulah sok nararekad marake calana pondok bising kadeuleu ngagendok sagede batok kana tuur mantak leklok kana cangkeng mantak encok jeung sim kuring sok hayang ngarontok. Lamun digetok bari dicolok bejana sok kotok amit-amit. Ari keur kieu mah alhamdulillah ibu-ibu ditariung alhamdulillah. Meni rupa-rupa tiungna aya nu ditiung bodas aya, anu ditiung hidung aya, ditiung beureum aya, anu ditiung koneng aya, anu ditiung kopi aya, anu ditiung coklat aya, anu ditiung telur asin aya. Alhamdulillah. Tah sabenerna mah ibu nu opat ulah dipake. Ulah hiji ulah ditiung koneng ulah. Dengekeun heula we. Kadua ulah ditiung kopi ulah. Ulah. Katilu ulah ditiung coklat ulah. Ku sireum. Kaopat ulah ditiung telur asin ulah. Atuh nah tadi make ngajawab aya. Biasakeun ibu tutupan aurat lain keur pangajian wungkul, tapi sim kuring mah husnuzon ibu-ibu urang dieu mah ditutupan aurat. Nah alhamdulillah ayeuna mah da keur ngaji ngan nutupan aurat ulah nurutan mode ece. Cilaka zaman kiwari loba tontonan dijadikeun tuntunan. Heueuh tiungna mah diparake da artis ge make tiung cenah ayeuna mah. Meni nyekek kana beuheung eta artis make tiungna teh. Turutan ku si ijah urang kadu pandak make tiung meni nyekek kana beuheungan bujal nontot. Yeuh nu ngaloba ngarangsang lalaki teh gara-gara awewe ningali kenting orat ningali kenting bujal bener. Sing era atuh sing era pan di aya grup marhabaan aya grup kosidahnya aya. Apan aya laguna eta dina kosidah sing era atuh ku grup kosidah. Geuning dilagukeun dina qasidah jilbabna dibeungkeut bajuna kos leupeut calana merecet hayang katingali. Tega jadi hayang nginum tuh caina gede. Hadirin kaum muslimin muslimah rahimakumullah, supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu ngaosna urang judulan. Judulna aya di dieu di tema man azzama maulidi wajabat lahu syafaati.
Ieu moal dibaca loba teuing teu kabaca deui. Karunya nang yen panitia teu dibaca mah tuh peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1435 Hijriah 26 Januari 2014 Masehi kurung buka 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah bersama KH moal dibaca ting kahana manaon Jainal Muhtadin kurung buka kita rolong dengan tema menjalin silaturahmi dalam kesucian hati, kepasrahan pada ilahi, serta mensuri tauladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW dalam hasanah kehidupan yang islami. Majlis Taklim Al-Baituna, Kampung Kadu Pandak, Pandeglang RT 03 garis miring 11 didukung oleh Malikatur and Travel Haji dan Umroh. Tuh sekalian eta sekalian naon eta teh SK haji ieu kahalangan deui teu kabaca naon itu kudu dibaca karuna yang panitia. Jadi judulna ieu beureunan panjang rieut simkuring oge ngahaja ku simkuring di judulan supados simkuring salaku mubalik lurus leres nerangkeunana ibu bapak sebagai mustami puguh paguh ngupingkeunana. Sabab lamun ngaji teu make judul biasana mau balik sok linglung mustami dijamin langlang ke balikna langlang linglung asup kana ulekan bar hobeh usum bubar poho kabeh. Ari make judul mah sugan we melit-merilit kana pejit ngancik dina tisanu bari nyubarambah dina bayah mantak geunah kana manah galekatai kana lambay ngelek ketek kana kelek nyocok kana jajantung kapatik hasil kala buah. Katarup pucuk eusi jeung beuti urang gaduh ilmu papagon amalkeun beh cikruh jeung kareheutna karasa di dunya malah mandar para jagat tugi ke akhirat amin ya Allah ya Rabbal. Naon cenah judulna teh geus ieu peringatan Maulid Nabi tah ngaosna urang bagi kana 3 babak tapi tidak bersambung. Lamun kaburu berarti dibagi 3 babak. Menjalin silaturahmi dalam kesucian hati hiji, kedua kepasrahan pada ilahi, serta mensuri tauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hasanah kehidupan yang islami. Nepi ke subuh ieu. Marilah kita beranjak ke babak yang pertama, tapi sebelumnya pemirsa jangan dulu beranjak kemana-mana. Saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tenggorokan kering susah, wangi besar, bibir pecah-pecah, itu tandanya Anda kurang cairan. Silahkan minum terlebih dahulu. Caina oge kudu dititah wae mah. Hadirin hadirah kaum muslimah rahimakumullah, menjalin silaturahmi dalam kesucian hati. Kenapa dikatakan kesucian hati? Karena akhlak Nabi yang paling pertama dicontohkan oleh Allah kepada umatnya melalui Nabi Muhammad adalah disucikan hatinya. Ini akhlak yang pertama diajarkan oleh Allah, disucikan hati. Gening sok dibaca ku barudak di sekolah agama. Keur 4 tahun yuswana diberesihan manahna, Nabi dibelah dadana, malaikat nu meulahna, malaikat nu meulahna. Jibril kadua rencangna, Mikail jenenganana, ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna, ilmu hikmah sapinuhna. Keur 4 tahun yuswana diberesihan manahna, diberikan kesucian hati ku Allah. Sancan silaturahmi dibersihkeun heula hatena. Kenapa dibersihkan hati? Sebab ini modal pertama. Bukan hanya ketika umur 4 tahun nalika Rasulullah bade diangkat jantan Nabi, jantan Rasul, diangkat Isra Mi'raj, dibersihkeun heula hatena. Kenapa? Sebab ieu bersih hati, suci hati adalah pangkal utama. Kata Nabi, ala inna fil jasad mudghah. Sing ingat, dina dalam tubuh kita ada mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Idza saluha, apabila segumpal darah tersebut bagus, maka saluhal jasad kullu. Badan kita, jasad kita akan baik pula, akhlak kita akan terpuji. Tapi wa idza fasada, apabila hati tersebut busuk, rusak, maka fasadal jasad kullu, seluruh jasad kita akan hancur, akhlak kita akan bejat, moral kita akan bejat. Ala wahyal qalbu, ingat segumpal darah tersebut adalah hati. Mentakan urang sing cager sing bersih mana jalma nu gering hate? Jalma nu gering hate namah yeuh ibu
boga rajaki rada unggul tibatan batur nyeun imah meuni luhur tapi kalakah gumul luhur, nyeun bangunan meuni jangkung tapi kalakah adigung, boga kongkorong rada panjang da embung dibunikeun ieu diambaikeun di luar baju ditempokeun ka jalma leutik tapi teu dibikeun, boga gelang tilu siki mending ngadak-ngadak remen gagaro ieu jalma nu geuring hate diangkat jadi pegawai negeri karak ge 3 poe baju dines seragam ge can lunas-lunas acan ka tukang jahit teu kaop teu disebut bapak terananya ti heula, jadi pamajikan meuni asapang pamajikanana meuni asapang ngejona barang penta sangeunahna ka salaki, jadi salaki meuni asapang salakina meuni asapang pamingpina dahar hayang ngeunah udud hayang ngebul nyencle unggal peuting ari pagawean sapopoe ngan nguseup we jeung nguseup butuh kira-kira ibu ku salaki nu kitu butuh henteu tah dengekeun para tersangka eta asli tah keluhan ti para korban ieu jalma nu geuning jadi rahayat meuni asapang rahayatna pagawean sapopoe ngan hayo we ngagogoreng pamarentah, jalan ancur nyalahkeun ka lurah, jalan rusak nyalahkeun ka lurah, bari ngomong nu lain-lain lah aing mah jalan teu kaur waras, jalan teu kaur beres, ancur deui da aspalna beak di daharan ku lurah, tingali ku sararea lurah mana anu huntuna hideung da teu hayang teuing nya lurah ngadahar aspal teh pahit atuh nya ge lamun hideung tingali heuda eta teh aspal apa nikotin tah ieu jalma anu gering hate mentakan Rasulullah mah dibersihkeun manahna disucikeun hatena tina naon tina panyawat tina kokotor hate, mana kokotor hate seueur cek Imam Ghazali mah kokotor hate teh aya 7 eta teh karak rajana can anak buahna mana nu 7 teh kibrun hirsun sawatun summa hasad godbun buhlun hikdun, kibrun takabur asa aing uyah kidul mulak cangkeng dina pundak batur teh goreng kabeh tak asa aing pangheb ringna asa aing panghe batna torojol aya jelma anu awakna leuwih jangkung tibatan manehna reka mana tihang listrik panggih jeung nu pendek maneh malumpang teh nagog bae nangtung atuh panggih jeung nu hideung reka mana aspal panggih jeung nu bodas damang hayam sayur panggih jeung nu bodoh seta mah teu aya araheun pendak jeung nu pinter lah apal keur nontot lehona goreng kabeh batur teh saya panghebringna panghebatna megalomania disebutna zaman kiwari padahal sing emut dawuhan baginda Nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu khardalin min kibrin moal asup ka surga jalma anu dina hatena aya sakeprul weh satetes tina sifat sombong tina sifat takabur manawi ibu bapak naon sok norek disombongkeun ku urang da upami introspeksi mah geuning dulur urang teh teu aya pibahan bakueun mulia teu aya pibahan bakueun jang sombong teu aya pibahan bakueun jang takabur masih keneh leuwih mulia bahan baku sato daripada bahan baku manusia masih keneh leuwih mulia bahan baku hayam daripada bahan baku jelema sok ibu ari bahan baku hayam naon endog ari endog hijina hargana sabarahaan sabaraha tah tukang endog ngajawab sakilona sabarahaan 20.000 sok lamun aya pamuda aya di pamuda aya ayo pamuda main ke rumah calon mertua bawa oleh-oleh telur 1 kilo 2 kilo
assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ieu jang silaturahmi we kadiengan ieu oleh-oleh ieu naon endog sakilo haturanan jang sarapan pagi kanggo didadar kanggo ngadamel kue kira-kira ditarima moal Bu ditampi atau tapi ayo pemuda main ke rumah calon mertua bawa bahan anak asupkeun kana ples ditarima moal apa mulianya kita. Kata ilmu biologi di dalam diri kita ada zat besi, tapi lamun eta zat besi dikumpulkan digundukan palingan saukur jadi hiji paku. Tanyakan ke material berapa harganya satu paku tuh gope-gope acan. Di dalam diri kita ada zat kapur, lamun eta zat kapur dikumpulkan digundukan palingan saukur bisa ngecat yang sametereun tembok. Taroskeun ke material sabaraha hargana kapur yang ngecat sametereun tembok tuh gope-gope acan. Manusia ma awaluha nutfatun wa akhiruha jifatun. Mimitina urang mah tina cai nu hina tungtungna bakal jadi bangke. Urang mah asalna tina cai nu hina. Nutfah muncek budak sekolah mah tina sperma. Spermana lebet kana opum. Opumna ngarendeng jeung apem. Tapi apemna apem jabrig torojo lebar ada geus siga kieu. Urang mah asal tina barang geuleuh wa akhiru hajipatun tungtungna bakal jadi bangke. Mulia kini bangke pada daripada bangke manusia. Bangke pada mah diwadahan kana piring diasupkeun kana lomari disimpen di tengah bumi. Can pernah simkuring ningali ibu-ibu bapak-bapak pamuda-pamudi pas muka lomari aya bangke pada langsung muringkak bulu punduk. Allahu la ilaha illallah